ya Rasulullah salamun alaik. Lamun hayang cerdas kan aya tulis dina piring cician cai hujan amin tazakuri jironin bidi salami mazajada manjaro min muklatin bidami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa bait amhabatir minda cician cai hujan langsung ulah naon ngaranna kenteng ulah kena naon langsung malam Jumat inumkeun ka budak insyaallah seringan insyaallah cerdas eta hikmah tina bet tina burdah baheula bapana nyieun ka Haji Pendi nyieun alhamdulillah dijieun ku jana teh set tabur ku bapana tabur nah dijieun prak aya nu ngihan budak diidum ku nyana atuh kos ge balukarna ieu salah minum hajur jadi kieu geus nasib berhenti ditu nya ya nyanggakeun sadaya-daya teh kasalahan nyana ge waktu nginum aku bau jengkol cenah ieu beureun tah hayang cerdas tareka hajieun masyaallah karim. Nah dingaranan budak Badrudin sekolah la cerdas ya Allah ya Rabb bae masantren pohara kesimpulan nama budak bisa ngaji si Badrudin teh ya Allah ya Rabbi pikar sepet barang datang ka imah mulai bergaul jeung pemuda-pemuda nu lain katarik nyana ku pilpres waduh mantap mulai nyana hayang nyaho dina urusan-urusan kenegaraan mimiti ilu pilkada naik pilgub terus pilpres wow naik ke panggung itu jelema dihandap modal tuh sabangsa jeung Ki Jamal hidup-hidupan eta ge ditita ku Ki Nurjaya we masyaallah kan kabelah dieuna cak mana teh ceng Badrudin maneh teh ieu teh geus kacaritakeun babaturan maneh jeung guru maneh ge nyaritakeun maneh teh pinter ulah loba ngomong mak pengalaman mak jelema mah ulah haju naon kitu ngaranna ku uleun ieu mah jang pengalaman sedengkeun jelema lamun geus ngadahar duit pamarentah beuteungna mulai suuzon haju ngomong-ngomongkeun batur haju kabelah dituna geus lain ibadah dedeleuana teh duniawi cacak beuteung teh ku urang di steril make bersih-bersihna filter tetep bae urang hese lempeng ka Gusti Allah komo ieu mah tapi kunyana ieu teh pohoan nyana teh kana aturan-aturan beuteung oh segala rupa di dahar komoditi polisi panas di polisi kayak komporan sama panas di TNI sarua oh asal geus kadahar we mulai jeung jelema edeg kieu bae papanggih jeung jelema kok teu nanya sih kai mulai suuzon pan ari kiai mah teu deuk nanya gae teu nanya mangga bae masing-masing bae kan ngeunah ketika aya batur sasalaman digerakkeun meureun ku Allah yang sasalam ketika henteu atuh mangga bae teh urusan ganjaran ieu kan ngeunaheun ka urang aya jelema merek alhamdulillah ganjaran jeung manehanana atuh keur teu merena bae atuh urusan papira dunia ieu
janu di imah ge can beak di dahat kan tiis ieu mah lain Pak Ki Jamal mah deuk sabaraha Haji meren Haji ambo budak ditotog gitu mah atuh pan geus pokona umroh lah cek Haji Pani beak sama keuntungan aing nah iya eta teh tiis tahun geus kos kitu mal wah ieu si Badrudin teh kuari masyaallah ngomongna pinter lantaran kapake ketika pilkada ngomongna jitu lantaran kapake jadi jurkam ketika pilgub ngomongna hebat tuh tadina teu bisa jadi capetang lantaran ilu pilpres oh luar biasa nginaheun ngomongna untuk lisalamatil ummah hubbul waton minal iman dalil-dalil teh kunyana dikumpulkeun nginaheun ngomongna sakecap dalil ngomongkeun ka kiai-kiai nu cara ricing kiai kos kitu aja naon cekan kiai mah anu bisa ngabangun zahiran wa batinan cekan beuh atuh aing sakadar kiai cicing bae mang najeng amil juru biah bae kiai naon mah kos kitu bah ya tuh kiai mah ya kiai ya ngaranna mentak jadi kiai mah kudu masagi oh lamun ngomong jasa dalil Al-Qur'an hadis dan lain kalaluan murudul makin ka dieu makin nu ngadengekeun makin ka dieu makin kan kiai kitu mah kapakena keur usim-usiman usim pilkada kapake beres pilkada moal daekeun ngarugikeun usim pilgub pakai beres selesai usim pilpres tas pilpres wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai aduh beres pilkada beres pilgub beres pilpres beres dapil naon dapil ya tinggal dapil atuh jadi mau milih ya namanya mal milih nama umur nanya datang nyawa henteu geus jadi mah geus naon kitu garana teu mireng nah ieu mah geus beres nu ngadengekeun ngaji jeung santri balik ngaji mingguan areueuh kabeh kabaheula mah sok dipanggil di balai desa di kabupaten kuarin teh geus tinggal ngomong apa yang ngocoprak nyana lempang bae bari tafakur ka Gusti Allah sebab tadi nama santren kan kiai lempang geus teu make sendal-sendal acan begitu jauh ka dieu ka ditu kapanggihlah jeung jelema keur naik himar barita himar teh mawa 2 karung nyana di luhur karungna di dia dihandap ka sisi katuhu hiji ka sisi kenca hiji begitu nganahanana ningalikeun kabeneran keur eureun eta ge jelema eureun di sarua nu naik himar eureun bareng ditanya kumaha ai ente dek ka mana atau tes di mana kula mah jelema susah cak enak pedagang dagang naon tuh dagang gandrung oh iya 2 karung gandrung kabeh lain ieu sakarung gandrung sakarung mah batu pat make batu abis saimbang cak jangan kan da saimbang mah ngeunang mun sakarung doang batu kan mal beres cak anak bodoh cak nu tadi cak nu pinter teh bodoh jangan nanya bapak di mana keren amat kula ieu baheula mah kiai cak kuari ya kuari ge kiai kenes sih atuh nuhun aduh cak ada kula kapagi jeung kiai bunga amat dina hatena teh deuk minta doana gitu ngan moal akalah ngobrol heula Kiai mohon hati-hati
katingali kukula ge cek kana wajahna wajah kiai. Waduh waon teh jeung Ki Jamal atuh babaturan. Oh nya jeung ari jeung Ki Nurjaya. Eta deui atuh. Pokona jeung nu karitu masa bangsal aku mah cek. Masya Allah. Kiai Kiai ketinggali ya siap jelema majang hiji kudu boga ilmu di mana urang boga ilmu kumaha bae geungeunna ieu model ujang ieu salah ieu masa sih nyiksa kahimar emang kunaon atuh ieu kan 2 karung lusa karung ieu gandrung lusa karung batu atuh teh kan nyiksa beratin himar iya bisa imbang aya yang saimbang mah tuh mantak naon batuna piceun ieu setengah di dieu setengah di dieu jadi kan bagi 2 kan geuna tah ngagunakeun kapinteran mah kitu bener oge nya cak cenah teh pinter berarti jelema ieu ai bapak ieu ngagunakeun kapinteran melalui kakiayan maksudna geus boga murid sabaraha barali cenah murid Jai barali ayan teu jamiahan minggu ieu mah loba kuari eueuh hiji jacan geus kitu kajeun atuh teh malah urusan ngaji ieu na ieu mah sakumareun kuari mah usaha meureun usaha naon ja pinter jasa kadang kula ge ieu jarak harti tak karung bagi 2 heueuh bener berarti kan pinter ieu boga barang-barang naon mah kapinteran teh kuari digunakeun beak kabeh teu bogana naon aing sendal jata teu gablek aing bangkrut Kiai lamun kitu meureun boga simpenan duit atau emas hati jan aing boga simpenan mah teu kudu lelempangan ieu ge lelempangan maksud aing mah ieu kieu sugan bae aya murid-murid aing nu baheula deuleu aing susah teh nya ngagerokeun aju kadanan nya ku merek majang ongkos bolak-balik atuh nya ngagerokeun dahar tah harapan aing teh kos kitu nyana langsung kieu bae maningan aing jadi lemah bodoh daripada sia jadi jelema pinter cepat sia kitu kan atuh sia pinter teh bisa digunakeun aing mah bodoh ge dagang keneh aing mah pamajikan aing kahirupan anakku aing masih keneh dibiayaan anak dibiayaan aing teu pernah minta dagang ku kabodohan aing dagang beres sanajan sia mere tadi wawasan-wawasan ku aing kaharti tetapi horenganan jang batur jang sia mah boloon ya langsung kieu bae Ki Jamal di mana aja kana ieu babaturan aing jak ieu aing aduh jadi kos ieu paingan jak kana santri lalunyitan paingan jamaah lalunyitan paingan teu boga naon kablek naon pola pikir kapinteranana jang batur lain jang sorangan jipan aing haju dicerekan kuno bodoh atuh ieu mikir jaga ya aing mah moal kudu guru ka jelema pinter tapi teu bake kana kapinteranana moal guru ka jelema boga ilmu anu nyana dilindih ku ilmuna aing moal guru ka jelema anu jago ngajina jago filsafatna jago segala rupana tapi justru korenganan jadi nafsu mungkul tayang aing mah kajeun teuing kos kieu ge aing mah maning jelema bodoh tapi dagangna aing beres tanpa pun tapentak anu saja langsung gas balik cek eta kiai kula milu tayang rugi aing wah ieu kiai deuk ti heula kula panderi atau kula ti heula kiai panderi teu hayang emang memantak teu hayang kunaon besi tepak nular karasa ku kula ge kurang-kurang bisa nama kadang katularan ku sia aduh kadang-kadang katularan nah katularan tina borok mah kurang bisa diomean katularan tina atel bisa diomean ka dokter katularan dangkal hate hese jasa lain lalagan sebab lawan di dalilan geus aya di nyana dalilna di nasehatan geus aya di nyana nasehatna tetapi horeng kadeleuna bangkrut ieu si Badrudin mikir cek Badrudin teh horenganannya hebatan jelema bodoh tapi bener daripada aing pinter tapi kabalinger
mulai dengan mikir geus kieu aing lah cek kana teh datang deui ka ieu mah kiai lah mana ieu kiai anu bisa nuduhkeun aing mana kiai anu bisa ngalempengkeun aing akhirnya nyana silaturahmi ka Ki Jamal babaturan kan Assalamualaikum hei ente Badru kawan jaga dia aing pang nuduhkeun ieu maksudna supaya lempeng hate ayo milu jeung aing maksudna ceramah geus nyupiran aing sia sakian teh sia goblok Jamal aing deuk ngaji ulah tita jadi supir ku tolol sia atuh hayung kege meunang saberkat-berkateun aing mah lain hayang berkat aing mah hayang bener hate ku sia kunaon aing diajakan kos kieu atuh sakaji Jamal teh ya hayang bener hate mah boro-boro sia Badru aing ge ieu dangkal bae aing ge teu bisa ngurusan lain teu bisa baca kitab tapi puyeng aing ge sarua datang deui nyana ka Nurjaya teu jadi aing lah Ki Jamal mah teh Assalamualaikum salam oh ente Badru eta aing bari geus bau hirup maksudna antri baralik ngaji mingguan geus eueuh ku nagara geus teu kapake aing bari nganasehatan jeung nu bodoh ge kamari ieu nu bodoh embung bareng jeung aing mun sia teu heula jeung aing atuh aing ge bingung ieu mah ka dieu aing ulah dek ka dieu we dek bilu jeung maneh Tilur Jaya aing mah kumaha we panglempengkeun hate ayo Kyai kajagal bawa tah keneng ayo kadang atuh aing mah deuk ngaji ulah kita mencet kebo goblok aing mah deuk ngaji atuh kunaon aing kita mencetan kebo teu beres aduh Cek Nur Jaya lamun ngalempengkeun hate mah aing teu bisa lantaran kadang-kadang kebocan dibayar ge kuing dipencit bae zer neangan kana saja cek ya teh aduh kapanggih lah jana jeung hiji kiai Assalamualaikum panjang dongeng nama tanya aya 10 kiai nanya neangan dina kitab nama akhir namanya singkat bae alhamdulillah kapanglih kemanehanana jeung hiji kiai saha maneh ngaran abdi Badrudin kataji ku ngaran Badrudin teh hatina ieu teh bulan agama kabaca ku mama nu mantak ma bapa anjeun ngangaranan Badrudin teh beureun harapan mah supaya bisa nyaangan jagat minimal kampung eta bener aju kuari kumaha poek cek kiai ieu mah ku gerhana sebenarnya Badrudin teh ku gerhana ke nagara jadi poek boro-boro jang nyaangan jagat nyanana ge kabeulem nyaeta tuh kumaha cenah kiai kumaha ya bieu kumaha ayo geus pokona kieu bae milu heula jeung mama di masjid mana mama di masjid Tajul Hudayu boga Haji Pandi di cek kula mah teh maja masjid hareudang mama meureun aya sumbangan di negara pan sia haju ka ambeug kitu lain deui karasana hareudang kula pan sia nyaho urut kula mama kula baheula lain ditempelkeun di majlis di masjid di pondok di kabeuteng-beuteng pinuh ku duit dapil-dapil pinuh rusak mama aduh cak mama teh sia aja seukeut ieu pikiran mah alhamdulillah meureun aya ti Gusti saeutik bae aja sia kon jadi gerhana kieu gara-gara Ki Jamal jeung Ki Nurjaya ngajakan kula jadi kos kieu teh gara-gara babaturan ya kira tungtung nama jadi kos kieu bae lah masyaallah
Rizki be engke ujung-ujung nama maneh teh cicing di masjid sebab kullu syai'in yad'u setiap perkara bakal ngajakan ka anjeun ku kahayang maneh kamari teh kaajak ku urusan-urusan kegiatan negara oh masalah maneh kamari ieu kaajak ku urusan bajidor oh masalah tetapi satu saat maneh bakal digerokeun ku masjid maneh ieu kira-kira lamun neuleuh masjid kuari perasaan maneh kumaha poek kieu hayang maneh teh eta nyaba ka masjid teu hayang sugan hayang eta teh iktikaf di masjid bab dage pohoan bab iktikaf sugan atuh maneh teh pernah kadinya nyumbang boro-boro nyumbang mama kula liwat ka sisi masjid didinya loba jelema pindah jalan kula mah ka ditu di mana eta sia di Parahu aya ka masjid lamun deuk umroh aya beuh hayang didoakeun hayang salamet ulah aya gangguan hayang kitu mah terek umroh teh haji henteu teh ka masjid masyaallah eta mah di Amerika lain di dieu di dieu mah leuwih parah di dieu mah tah geus kieu bae kuari masih kudu loba mandi we nya geus bae ulah eureun-eureun mandi geus balik ka imah alhamdulillah sarjana kula dinasehatan ku guru nikmat biasa akhirna datang ka imah teu eureun-eureun mandi asal garing mandi kadang ngeueum kieu hampir lodoh awak cak mana teh Badru hai sia kuari kunaon mandi bae jam meureun mandi tiba heula ge sakali dua kali ai ke panas beureun tabarut ai kuari sia jadi kabalinger kieu ilmu sia tu gunakeun Badru je sia teh mah santren baheula teh ieu mah ngeueum sakumaha hiji pripai kieu aya naon sia aya naon kula boga guru mah cek guru cita titah mandi bae tanyakeun deui coba tanyakeun mandi naon ieu beak pisan yo ambuh cek jalan mah teu bayar coba tanyakeun guru jadi ngabodohan budak jadi ngabodohan cek da heueuh nya jadi kos kieu cek eta kunaon akibat ngadahar duit teu beres duit ribawi di dahar duit haram di dahar kiai tinggal kiai oleng error teu connect percis si eta teu connect lah ya Allah ya Rabb nanyakeun deui mama kalaresana mi kiaina teh mama Sugi abdi teh ku mama teh warang mandi na ieu teh mandi teh abdi teh sabulan kaduana ieu mandi bae awak jadi pararuti kieu bahkan ieu bangunan geus jadi naon kitu ngaranna kararembu awak teh barari ai sia emang mandi naon atuh mandi sakumaha parentah mama Badru ai maneh jadi bodoh maksud mandi teh istighfar ngan bahasa ahli makrifat mah mandi cai teh ngageroan di mana-mana orang tas junub cai ngageroan pendi ka dieu heula ulah waka ka masjid ulah waka maca Quran mandi heula cai teh ngageroan lebih nu boga kuari mah teu boga can boga kuari dek di kumaha-kumaha ai can boga jeung wallahu alam sampurna wallahu henteu aduh ya yang ngadahar obat kuat ge salah ngadahar jamu klingsir jahat salah ginum jauh makaning dua kita mah saminggu utama mal beres-beres pajar madu kecap nah urang teh lamun kuari hareudang cai ngageroan di mana waktu zuhur cai teh ngageroan ka dieu wudu ku urang teh lebek teh jadi doraka
ketika orang junub di geroan dan lain-lain sebagainya cai teh horenganan ngomong sumber cai sadunya. Sumber cai sadunya emang di mana gitu? Sumber cai sadunya di Palestina, di hiji batu gede di hadapan tanah. Tidinya ngalir ka laut, di laut disedot ka luhur, di luhur dihujankeun ka unggal negara. Palestina cai teh sadunya ieu. Mantap urang lamun ngadekeun orang Palestina kuari keur ceurik, urang nginum di dieu sumber caina di Palestina. Masya Allah karim. Ketika urang mandi kuari sangeunahna, urang Palestina keur careurik ayeuna teh. Cai nu kurang dipake teh di Palestina. Masya Allah lamun urang nyaho kana aslina cai Palestina dihandap. Nu kamana teh tah. Satu saat ke Gusti Allah cai tersebut, batu tersebut bakal di stop. Ketika di stop hujan. Ketika hujan karak-karasa panasna iraha tunggu memeh datang dajjal. Ai dajjal teh naon gitu? Maksudna dada jeung bujal. Tuh, nya mah ngadenge kos kitu teh teg. Atuh murikat dia teu bogapan. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi teh si Badru teh akhirnya salah persepsi. Orang mandi teh istighfar lantaran jelema lamun mandi zahir teh bersih tina kokotor, bersih tina najis, bersih tina hadas jeung sajaba-sajabana. Korenganan jang parati ngebersihan kolbu ba istighfar. Ketika orang neuleuh masjid keur megabungun masjid haju teh daek nyumbang, berarti aya kokotor di jero kolbu istighfaran geurage. Mulai kan, eta masjid geus anggeus, geus. Hanjakal aing deuk ngabangun deuk nyumbang geus anggeus. Nah, terjadilah. Berarti teh can bersih teh istighfarna teh. Teh banggeus tah istighfar cek guru teh horeganan maneh mah teu paham. Sakumaha cai bakal ngabersihan awak, istighfar bakal ngabersihan kolbu. Mantap Kangjeng Nabi teu eureun sapoe-sapeting minimal 70 kali istighfar teh. Kaditu mah geus teu ka itu. Mulai si Badru istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, astagfirullah. Dasar boga ilmu tadina. Langsung bray. Caang deui. Kuaring memulai ngomong letih, lemah lembut. Dalam masjid teh ngurucut cai mata. Kamari mah aing deuleu sia teh masjid kos sakumaha musuh. Teu hayang jeung teu katarik aing ka sia padahal ilmu aya. Nyaho aing keterangan masjid teh nyaho, tapi ternyata horenganan ku poek hate mah masjid tinggal masjid. Ayeuna mah kabita neuleuh masjid teh lantaran masjid teh horenganan hiji syiar agama Allah. Bisa beda ayeuna mah dedeleuan mata hate teh konek jeung mata ieu ketika neuleuh lapangan bola eta mah paranti main bal, ketika neuleuh balai desa paranti nguruskeun SPPT, ketika neuleuh di pendopo tah mah paranti bupati, ketika neuleuh istana paranti RI hiji, ketika neuleuh majelis taklim nah ieulah paranti ngaji, ketika neuleuh pondok pesantren ieulah paranti ngaji jurusan sorga, ketika neuleuh masjid horeng ieu paranti taqarrub jeung tadarruk ka Gusti Allah. Cekas tah ku istighfar mah cekas. Lamun teu istighfar masjid tinggal masjid. Aya aturan nu deukeut imah ge salatna lain di masjid di imah lain di dia tapi lain di dia mah leuwih teu lah. Di Cisoka kiai deui. Kiai deket masjid salatna di imah. Oleh bejakeun ngaranna moal. Jaka deuleu ku kabehan ge. Atuh. Tah eta kan berarti kan dangkal hatena teu kadeuleu keistimewaan masjid, teu kadeuleu keagungan masjid, teu kadeuleu kahebatan masjid. Anu bisa deuleu keagungan kamuliaan kahebatan masjid teh jelema nu cekas percis kos urang deuleu Masjidil Haram, deuleu tanah Mekah,
lamun kurang di dalam kumata zahir naon hebat na Mekah ka dieu gunung ka ditu gunung ka dieu tandus ka ditu tandus tatangkalan teh sapira tangkal korma hungkul di dahar ge kurang hiji dua henek teu beuki urang nu teu ngabiasakeun ngadahar korma mah naon kaistimewaana tapi kaistimewaanna teh ulah di dalam ku zahir jelema nu endek munggah haji deuk umroh ka Mekah kakarak datang ka Jidah malaikat geus ngabengbreng begitu datang ke perbatasan tanah haram tanah halal ieu teh urang kan dipeluk ku malaikat geus didoakeun langsung dipeluk teu karasa horenganan eta teh jang ngalunturkeun jang ngalebur dosa kakarak asup ka tanah haramna doang dosa geus raragagan teh urang lamun henteu ningali ka dinya keagungan Mekah teh seperti eta Masya Allah karim lamun teu neuleuh keagungan maknawina atuh naon artina Mekah jadi Baitullah geus ieu mah selfiean heran kula ge manya toab teh kieu bae Allahumma 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 cek kula teh ulah selfie atuh asal kula dikitukeun kieu deui ke jauh ti kula Allahumma 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 kula de Allahumma ulah tolol amat sih cek ieu Baitullah ieu sih teh izin ka Allah cak hate tapi terus bae cek jang dokumentasi sakumaha bupati budak buka dokumentasi segala barang datang ke hotel tuh aya dokumen tah tak kieu keur sae tak kieu keur toa atuh aing kunaon dipoto jang tanda cukup ku Allah bae geus teu kudu dikitu sae deui cak wah asal kieu we waduh masyaallah dikieukeun aya ieu cerita jang caritakeun ieu kula menang 2 poe da ngadoa di Baitullah ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan tah hape leungit sekolah teh mudah-mudahan hape leungit Gusti kula teresep jasa kula keur sae kula keur tawaf di kontan isuk da diajak ka ngaji urang ka masjid malah yang kunaon apel leungit cakula nuhun Gusti nuhun Masya Allah bang aning ti Baghdad keneh tolong bantah boh ti Baghdad ka leungit-leungit di Baitullah di Mekah maksudna hayu kerasa sih aku aing datang ka gua hari sada eueuh sakitu atuh tolol jelema keur di Baitullah ge Allahumma nyana mah kitu bae atuh kawala teh mah Masya Allah nah ieu ngaranna kolot odob tah si Badrul kuari mah loba istighfar Masya Allah karim kabelah dieuna boga pemikiran hirup sapoe sapeting teh 24 jam anu nyambung hate ka Allah teh sabaraha jam 24 jam teh nu nyambung ka Allah teh sabaraha jam rugi amat kamari ieu 15 tahun aing hancur-hancuran poho ka Gusti Allah boro-boro keur di luar salat keur di jero salat ge poho ka Gusti Allah Gusti hampura Gusti tah iyalah nyambung deui nyana ka Gusti Allah urang lamun direnungkeun ku urang 24 jam nu tersambung hate urang sabaraha menit sabaraha jam ka Gusti Allah anu henteu nyambung ka Gusti Allah rugi berarti bakal dihisab urang ku teu nyambungna ka Gusti Allah nah renungkeun ku urang Masya Allah meureun eueuh sajam-sajam acan nu ku urang pake salat 5 waktu sawaktu keur carita 10 menit be berarti kan 50 menit teh sajam tina 24 jam anu nyambung ka Allah teh sajam-sajam acan kitu ge salat ge teh nyambung ieu teh nyambung ulah tunjuk teh nyambung iraha teh lamun di jero salat teh nyambung ka Gusti Allah kok di luar salat mulai ya Allah ya Rabb irnungan teh luar biasa Gusti ku Gusti horeng dibere nah kullu syai'in yatlubuhu ma minhu setiap perkara bakal diteangan ku aslina lantaran indung bapakna teu sembarangan ngangaranan Badrudin teh dengan tujuan hayang soleh jadi kiai budakna dipasantrenkeun bisa adur-aduran sakumaha adur-aduranana ge ujung-ujungna mah diteangan deui ku pibakaleun manehanana ternyata horenganan pibakaleun jadi kiai teh jadi
mulai kuari magahan ngaji teh hayang loba-loba santri teh dan hayang loba manapsu asal aya be nu nuturkeun ngaji hece ngaji mulai ngaji ami ngaji jurumnya gitu geges poho deui ngareki labziatun ge keur ieu mah 5 kuari jadi 7 labziatun labziatun mun dibaca 7 aja labziatun kumaha wah mah cek kana ieu yang dan ku muridna 5 meureun mama 5-nya cek kana teh mama poho urut bergaul jeung bupati jadi kieu mama ieu tah kuari mah nyadarnya sanajan salah ngaku salah kan hese salah teh ngaku salah lemah ngaku lemah eta panghese-hesena di hareupeun Allah mah ilmu ulah dibawa harta ulah dibawa predikat ulah dibawa ngaran ulah dibawa hiji bae abdi sakumaha subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa tah bi 'abdihi henteu bi muhammadihi henteu bi rasulihi henteu bi nabihi tapi bi 'abdihi nandakeun kangjeng nabi teh sifat kahambaanana asli tuturkeun ku urang ulah kieu ngadoa ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh Kiai Haji Jamal Gusti ieu teh ku kabehan ge dikiaikeun maksa ku Gusti henteu tolol meureun cak Gusti. Iya abdi teh Kiai Nurjaya, ieu teh terkenal di mana-mana Kiai Jaya Mik ieu teh abdi teh. Atuh dibawa ka kiaianana abdi teh Kiai Haji Supendi AF. Ieu teh tukang karung teh ngan nipu abdi ge ka kiai-kiaian ge nipu Gusti. Dibawa abdi teh nu pinter teh, abdi teh nu sugih teh, abdi teh jenderal teh, abdi teh presiden teh. Laknat bakal ku Gusti Allah. Samaruk teh jadi lanat. Hamba abdukal asyata ka hamba Gusti nu pinuh ku dosa sumping ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya nu bantah ka Gusti teh abdi teh ngaku bahwa Gusti teh pangeran ai pangeran teh tukang ngahampura abdi ngaku loba dosa tapi Gusti tukang ngahampura nuhun Gusti karina ulah dibawa abdi teh letnan kolonel yang sedang mensukseskan pilpres cak Allah tsunamikeun bae sia. Saya ini adalah jenderal kesebelasan. Masa jenderal kesebelasan? Ulah dibawa. Boh buya, boh mama. Ulah la ismi wala ismuk wala ilmi wala ilmuk. Gusti Allah ngomong gitu. Ulah dibawa ngaran kula ngaran anjeun. Ulah dibawa ilmu kula ilmu anjeun. Tama geus aya di aing jaka begenang aing. Kehambaan sia aing menyieun ka sia teh supaya sia ngaku bahwa sia teh hamba mulai ayeuna Badrudin teh mikir Gusti hampura neuleuh masjid teh caang ayeuna mah kadeuleuh masjid teh masyaallah teu kudu diajakan asal waktu zuhur langsung diringing ka masjid katempo ku kabehan si Badru kuari mah jadi bagus asar gitu keneh magrib gitu keneh ngimamanana rapi teu ngajakan batu pan sieu mah lain asa magrib hai berjamaah ya imam ayo sia mumpung aya aing keneh ayo sia bae rugi sia teu ngamamum ka aing mah udah amun aing deukeut disoekeun sungut teh ku aing atuh masa nu daekeun ngamamum ka nyana ya Allah sakumaha tadi tah ku kesieun-sieun cek Haji Jamal merengket bae pan teu ruku. Haji Jamal aya bae deui. Nah, ieu ge sarua ieu. Kehambaan mah henteu kudu nitah gilincing. Asal kiai mawa kitab santri berolah geus teu kudu dititahan. Ngaji di mana bae jelema hayang ku sebab naon? Kehambaan ka Gusti Allah niat ngajina ge henteu rek nanaon Gusti abdi teh rek hadaman Gusti bae melalui ilmu dipasihkeun ku Gusti nyanggakeun sadaya-daya jasa kabehna ge jelema polisi teh lah sakadar bajuna hungkul ai hatena mah jahat teh mukmin abdi teh bajuna hungkul hatena mah hate mukmin pamarentah teh bajuna hungkul PNS hatena mah hate mukmin ketika orang nyaritakeun keaslian komo deui santri pedagang kiai atuh diluruskeun ku urang ngadarengengkeun kabeh tanpa aya muatan nanaon
hiji bae hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nyanggakeun ka Gusti urang bisakeun model kos kitu abeh masjid teh kadeuleu loba masjid anu bisa ngabangunna hungkul tapi ternyata eueuh eusian hatena geus we urang lobakeun istighfar geura ge ka Gusti Allah abeh kadeuleu pondok pasantren kadeuleuna hina zahirna batinna mulia urang neuleuh hotel di Jakarta laluhur menjulang tinggi secara maknawina neraka ketika orang dulu pondok pesantren ya Allah ya Rabbi budak heueuh nya daekan di ngajina horenganan nu bakal mindahkeun diri urang ti neraka ka surga alhamdulillah pede jasa ya Allah mun kitu masuk mereka kiai pugu rokok kiai di palingan